Lamun ti peuting pas kebenaran ngaliwat ke jalan dieu teh sok rame wae besti mata penasaran ieu teh naon si dagang naon. Di dieu teh bukan teh jam 5 sore besti jadi cenah lamun ka dieu ulah peuting teuing soalna teh jam beakna teh teu nentu. Meakeun penasaran ya urang nyobaan sop buntut jeung sop dagingna bestinya di dieu teh ngajual oge perkedel, paru jeung oseng jando. Karek muka ge ieu teh geus rabul anu meuli teh besti memang kedaina teh leutiknya teu pati gede teuing tendaan kitu. Anu wajib dipesan di dieu mah cek urang mah perkedelna besti Endulita Bambang Suganda geus kitu teh urang nyobaan kuahna teh tipikalna teh anu tidak terlalu strong rasana teh nya lembut gitu soft gitu di mulut teh. Anu pasti mah porsi napas dagingna hipu moal nyiksa anu teu gaduh waos gitu besti. Sok karunya atuh da nini-nini jeung aki-aki geus atrok-atrokan huntuna tapi hayang dahar teh anu ngarareunah tah besti mendingan ka dieu cek urang mah nya keur aki nini tah ya cocok pisan. Terus sambalna teh make sambal hejo gitu besti jadi teh rasana teh leuwih seger cek urang mah nya tambahan jeruk aduh pokona mah nya pedo elom. Sapanjang dahar teh urang ditemani pengamen besti untungna ngeunaheun sorana nya lamun teu ngeunaheun asa racleng tai ceuli besti aslina. Akhirna teu panasaran deui nya urang ka sop buntut Haji Ineu teh besti anu sok rame wae tah anu hayang nyobaan ieu teh ngaranna sop buntut Haji Ineu alamatna teh pas pisan di segitiga di Ahmad Yani nomor 28B.